Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsul khomisa asyara ari pelajaran anu ka-15 eta fatuhu baitil maqdisi naklukena baital maqdis. Hiji qobla ayu sapiro dina samemeh yen lumaku saha Abu Ubaidah li fatihi di misko pikeun naklukeun Damaskus. Istakhlapa tah ngangkat khalifah itu Abu Ubaidah Filistina di Palestin wal Urduna sareng di Urdun Umar bin As ka Umar bin As. 2. Fahasoro teras ngepung itu Umar bin As al Urduna ka Urdun hatta hazama sehingga ngelehkeun itu Umar bin As ar-Ruma ka Rum ila Baitul Maqdisin nepi ka Baitul Maqdis. Fasaro teras berjalan itu Umar bin As waroahum di satu kangenana itu Rum wahasoro jeung ningker atawa ngepung itu Umar bin As hum ka itu Rum hatta tolabu sehingga marenta itu Rum asulha kana perdamaian ala yadil khalifati Umar radhiyallahu anhu netepan dina kekawasaan Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. 3. Fakataba teras nyuratan lahu ka itu Sayyidina Umar saha Umar bin As bidzalika kana itu kajadian. Pasaparo teras berjalan tawa berangkat itu Sayyidina Umar minal Madinati ti Madinah bada anis takhlapa dina sabada yen ngangkat khalifah itu Sayyidina Umar Ali bin Abi Thalibin ka Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4. Palama wasola maka samang-samang sadugi saha Umarun Sayyidina Umar ila Baitul Maqdisi ka Baitul Maqdis solaha damai itu Sayyidina Umar ahlahu ka ahlina itu Baitul Maqdis wa kataba jeung nyerat itu Sayyidina Umar lahum pikeun itu Baitul Maqdis ahdan kana perjanjian bil jizyati kana mayar upeti lil muslimina pikeun kamanfaatan muslimin wa ibqaihim jeung tumetepna itu ahlu Baitul Maqdis alama netepan kana perkara kanu anu bukti itu ahlun eta alaihi netepan kana itu emma wa ta'mini jeung ngamankeun kana siihim kana gerejana itu ahlun wa kususihim jeung ka pendetana itu ahlun. Wadzalika sareng ari itu kajadian eta sanata 15 minal hijrah dina taun ka-15 dina hijrah. 5. Sumasaparo teras berangkat saha Umarun Sayyidina Umar ila Syami ka Syam fa nadzama teras nyusun itu Sayyidina Umar hukumatahu kana hukumana itu Sayyidina Umar warotaba sareng nartibkeun itu Sayyidina Umar jaisahu ka bala tentarana itu Sayyidina Umar. Ad-darsu sadisa asyara ari pelajaran anu ka-16 eta fatuhu Misra putuhna kota Mesir wal Iskandariyati sareng Iskandariyah wa Sohroi sareng lapanganana itu Iskandaria. Hiji lamakana samang-samang sabukti saha Umarun Sayyidina Umar bisyami eta aya di kota Syam istadzana nyupri idin hu ka itu Sayyidina Umar saha Umar bin As fi fathi Misra dina mutuhkeun kota Mesir. Fa'adina teras ngidinan itu Sayyidina Umar lahu ka itu Umar bin As wa arsala sareng ngutus itu Sayyidina Umar ma'ahu sarta itu Umar bin As jaisan ka bala tentara tablugu anun tepi naon adaduhu bilanganana itu jais isna asaro kana 12 naonana alfan rebuna. 2. Falama wasola maka samang-samang sadugi saha Umar bin As ila Misra ka tanah Mesir
da'a ngajak itu Umar bin As ahlaha ka ahlina itu Mesir ilal islami kana lebet agama Islam awil jizyati atawa kana mayar upeti pamtana'u maka nolak itu ahlun fahasoro tuluy ngepung itu Umar bin As hum ka itu ahlun hatta tolabu sehingga marenta itu ahlun asulha kana damai wa daf'al jizyati jeung masrahkeun upeti faqabila maka narima itu Umar bin As minhum ti itu ahlun asulha kana perdamaian wa abqa jeung netepkeun itu Umar bin As al muqawqasa ka muqawqas malika Misra tegasna raja Mesir roisan kana jadi pimpinan alaihim ka itu ahlu Mesir. Tilu sumasaro teras berjalan itu Umar bin As ilal Iskandariyati ka Iskandariyah. Fada'a tuluy ngajak itu Umar bin As ahlaha ka ahlina itu Iskandariyah ka pendudukna itu Iskandariyah. Pamtana'u tuluy nolak itu ahlun faqatala teras merangan itu Umar bin As hum ka itu ahlun hatta fataha sehingga ngadobrak itu Umar bin As ha ka itu ahlun kohron barina anu maksa. Opat wa taqaddama jeung narima ti heula itu Umar bin As bijaisihi sarta bala tentarana itu Umar bin As ila sohroi ka hiji lapangan hatta wasola sehingga tepi itu Umar bin As barakotan ka barakoh faftataha tuluy ngadobrak itu Umar bin As ha ka itu barakoh wabtataha jeung ngadobrak deui itu Umar bin As toro bulsal gorbi ka toro bulsal gorbi wa azama jeung maksud itu Umar bin As ala taujuhi kana madab ila Tunisa ka Tunisa wal Jazairi jeung Jazair Dinasel Islami pikeun nyebarkeun agama Islam fi Afrikiyata anu aya di negara Afrika kulliha tegasna sakabehna itu Afrika. Fanaha tuluy nyegahu ka itu Umar bin As saha Umarun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa amaro jeung marentah itu Sayyidina Umar hu ka itu Umar bin As bil wukufi kana supaya cicing indah hadihi dina batasanana itu Afrika.